almarhumah Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Quddisa Sirruh anu anjeunna pernah nyarita kullu waliyin ala qadami nabiyyin sakabeh wali aya di handapeun dampal suku nabi wa ana ala qadami jaddi kaula aya di handapeun dampal suku bapa qolat kaula Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eta kan bahasa wali sakabeh nabi sakabeh wali aya di handapeun dampal suku nabi lain aju ditincak-tincakeun ditafsiran ku para aulia bahasa wali teh kan bahasa isyarat aya 9 tanda-tanda kewalian salah sahijina bahasa isyarat salah sahiji aya 9 tanda kewalian salah sahijina isyarat. Nah maksudna aya di handapeun dampal suku nabi teh ai bahasa dampal suku teh paranti nincak ari nincak teh hartina lempang-lempang teh lalampahan teh hartina berangkat jadi sakabeh wali aya di handapeun lalampahan para nabi lampahna para nabi mah lain cara lampah urang malah lampahan teh ondangan urang lalampahan teh ngameteran taneuh calo urang lalampahan teh nganjang ka Karawang sugan aya jahe-jahe nu bisa ngigel urang tah lalampahan teh kos gara itu eta sakitu ge ustad atuh komo bangsa pedagang mah atuh ustad ge aya nu nganjang keneh nganjang teh bahasa Tangerang bahasa Bandung mah apel jadi atuh ai ustad ai kiai leuwih utama bisaan apelna teh dengan alasan ngariung lah ceramah lah geus macem-macem tanyakeun ka football liga macem-macem alasan nah orang di balik ceramah ada batu di balik udang. Nah iyalah lalampahan urang lalampahan nabi mah moal kaluar ti perintah Allah subhanahu wa ta'ala lalampahan nabi mah moal aya sadet anu teu inget ka Allah moal aya anu ditembongkeun di mata umat adalah syariat lalampahan Kangjeng Nabi teh secara zahir syariat geus wali teh aya dina nuturkeun syariat para nabi wa ana ala qadami jaddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaula aya di handapeun syariat nuturkeun teu pernah kaluar saeutik oge tina syariat aki kaula syariat bapa qolat kaula yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nu bisa nuturkeun pas syariatna kos Kangjeng dina ubudiyahna dina muamalahna dina munakahatna dina jinayatna percis kos Kangjeng dina harti teu kaluar tina parentah Allah ayo coba
Urang mapan kawin ge urang maku nafsu. Urang makan disebutna ge pemburu syahwat. Wah cenah kiai mah sogol teuing da mah. Pemburu wanita. Ya Allah, ya Rabbi, di mana aya nu herang, di dinya aya urang. Ya Allah, di mana aya nu herang, di dinya aya urang. Masya Allah, teta gara pemburu wanita. Nah, eta geus kaluar ti aturan. Salat urang makan ku nafsu. Loba jelema rakaatna teu diitungan. Duha ge hampir aya 50 rakaat. Eueuh jelema teh salat duha. Masya Allah, urang teh wah nafsu urang. Tahajud gitu kene sakalina tahajud selembur nyahoeun kabeh. Diudang-udangkeun cenah, "Weh, tahajud, tahajud, tahajud." Ayat tahajud berjamaah sagala. Nyana teu tahajud besepi. Sakumaha angkat tincang. Sodako 1000 bage kudu diberita-beritakeun. 1000 doang 10.000 geus kageter-geter nya nama. Asana lamun sodako 100.000 pinsan nya nama. Supaya pas dikaluar tina syariat Kangji. Ialah Tuhan Syekh Abdul Qadir nu nyaritakeun kul waliin ala qadami nabi. Jadi setiap zaman aya wali-wali. Di zaman-zaman nabi na aya wali-wali nu nuturkeun kana syariat nabina. Urang kuari aya di zaman syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai jeung aturanana atuh jadi wali urang. Jadi wali. Lamun urang teu kaluar ti aturanana ya wali. Eta kakarak zahir. Lamun zahir hungkul macan puguh jadi wali. Kudu dibarengan jeung batin. Nyebut Allahu Akbar, Allah Maha Agung teh lisan nyebutkeun Allah, qalbu ge Allah Akbar, Maha Agung, qalbu ge agung. Geus akur gerakan qiyam dina salat zahir batin ge sarua. Ruku kitu kene, sujud kitu kene. Ye kudu zahiran wa batinan. Hese orang nyaritakeun batin sebab batin mah teu kadeuleu, teu katingali, ai lain ku bangsana mah. Ku bangsana mah kaciri. Ku bangsana mah model di pengajian dia. Aya para calo jeung calo atuh nya ge ngobrol di dinya teh. Weh si di dieu. Oh, emang osok ngaji? Ya, ai keur kegiatan we cenah ngaji. Oh, aing ge sepi ku hari nu ngajual taneuh. Iyalah, orang ngararaji bae. Utang aing ngambalaya. Sarua tuh kiai-kiai ngaji nyana-nyana deui. Nyieun grup. Eta jeung bangsana ngaranna jeung bangsana kos kitu. Kapanggil cek di dieu. Aku mah. Coba situ teh. Atuh puguh kasih aku mah. Ku aing si SMS jadaekeun bangunna mah. Atuh. Betu aing ge sarua bae ke bareng apelna nya. Tas jeung bangsana mah ngarobrol teh jana teh. Roh teh jeung bangsana mah akur. Roh pemburu wanita jeung roh pemburu wanita eta bakal akur. Roh pemburu meteran atuh jeung roh pemburu meteran aku. Roh pemburu jabatan jeung roh pemburu jabatan aku. Ye, ente di dieu. Kumaha kegiatan itu di ditu? Alhamdulillah geus dipasangkeun sih. Baliho alhamdulillah. Tuh di pengkolan itu teh aya aing tadi dia teh make baju beureum eta aing. Ah, aing mah make baju hejo aing wah. Oh, itu ngarobrol teh jada di dieu. Sia zona mana zona.
Ngobrol nya ge sarua. Tuh, ya juri jeung juri teh ngobrol. Nah, ayeuna ka ente emang malam ieu di mana Buludan? Di anu, aduh anak mah kamari 3 panggung. Aduh, ente anu mah 7. Ya Allah, ya Rabbi. Datang ke subuh ada mah. Aya tuh ngadengekeun, eueuh jurig. Ente daek we atuh ge asun asal jadi jurig ieu ge. Tah ngobrol nya ge. Geus keur cerita supaya kaharti. Oh, atur roh kamil jeung roh kamil ge ngarobrol nya wali jeung wali. Sarua takos kitu. Urang teu karasa, urang teh maca kitab sapina eta teh ciptaan wali. Maca takrib eta teh nu nyieunna teh wali. Maca riyad eta teh anu ngarangna wali. Fathul Mu'in di kitab Zakaria Al-Ansor eta teh wali sepuguh Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya mah urang maca kitab teh keur ngobrol jeung wali. Tuh keur ngobrol jeung wali urang teh. Nu mantak haju lamun nundutan teh atuh kaharti. Sebab teu nyambung roh urang jeung roh wali. Atuh teh mantak ge lamun nundutan nah eta berarti geus jauh tah mah. Mendingan dipindahkeun digotong ku urang. Beh kanyahoan ku kabehan habak. Takut teu nyambung. Nu dibaca kitab wali ari urangna lain wali. Minimal urang teh pecinta wali. Namun urang cinta ka wali ya pasti rada nyambung saeutik. Sanajan teu pati kaharti urang bisa unggut-unggutan. Ya, sia ditanya emang unggut-unggutan ngarti henteu. Pana tuh aing mah pokona mah geus. Daripada ngarti henteu unggut-unggutan teu, mending unggut-unggutan. Tuh, berarti sia nipu diri cek. Urusan aing teh mah kos kitu mah. Habeh engke wali neuleukeun. Oh, si itu ngarti berarti unggut-unggutan. Emang wali tetangga sia. Wali momal kacolongan. Sanajan unggut-unggutan teu ngarti batuh teu bae. Ya Allah, ya guys. Nu penting urang jadi pecinta wali Allah Subhanahu wa taala. Lah, urang lamun jaritakeun wali resep bae. Sanajan eungap ngadengi ibadahna. Mana teu meunang sare lamun can ngantuk. Jeung sarena henteu meunang make anggel, teu meunang make ampar. Kudu sabisa-bisana sare we urang. Bari diuk sare masalah aya keur ngantuk mah. Mentak besi keur ngaji nyana diuk hees eta ge sarua. Halo geus urang ngangeunah tempat sare kasurna terus atuh anggelna dan geus jauh kos kitu. Jauh sama kos kitu. Kitu keneh dina daharna. Sakumaha urang teu meunang neuleuh aurat ka batur, urang neuleuh aurat ka urang ge ulah. Geus atuh adab jadi wali mah ketika mandi ge moal daek sataranjang. Sebab mata neuleuh aurat batur haram atuh neuleuh aurat urang ge sarua nisbat di wali mah moal daekeun nya mah mandi tanpa make alas. Geus make alas khusus paranti mandi. Pan urang mah di pantai Elos. Eta ge kitu ge kiai eta. Biasa pakai baju renang segala rupa mesti siapkan segala bahan segala naon teh kayak buaya gitu. Aduh Gusti bari tapakur di mana horeng. Masya Allah karim. Nah iyalah mual keluar tina adab mentek Abu Bakar Syibli ditaros anjin jadi wali diangkat ku Gusti Allah jadi kutub bisa luhur kieu teh kumaha tina wiridan naon jeung amal naon amal ngaraksa adab ka Allah
ketika kula ngamal maca Quran, sholawat, zikir tapi teu make adab. Encan naik-naik kaula teu naik-naik. Tapi begitu kula make adab, Masya Allah, Quran saayat 2 ayat karasa, zikir teu kudu loba, sholawat gitu keneh. Horenganan adab. Adab nu paling istimewa naon tadi antaran adab boga rasa hadir babarengan jeung Allah sakitu bae. Geus kulantaran babarengan jeung Allah isin lamun ngalakukeun hiji perkara nu henteu dikaridho ku Allah. Eta beta adab eta. Ya Allah ya Rabb. Mentak Abu Yazid Al-Bistami ditaros ku muridna mama ai mama teh umur parantos sabaraha ayeuna kadang geus kolot Abu Yazid teh geus kolot ngajawab nyana mama mah karek 4 tahun murid kan kaget banyak ahli tarekat ngabohong lamun nyana ngabohong aku kumaha sumsejen geus kaluar deui nyana ngahuleung balik ke imah aing dijawab nanya sebener-bener ku guru dijawab dengan lalagaan nanya naon nanya sabaraha umur mama ipak dijawab punya 4 tahun 4 tahun orok coba tuh cenah tanya deui ka itu atuh ke lalah ke situasi lah heula kudu ngeunaheun bener sababaraha poe datang deui ka dinya. Waalaikumsalam. Oh ya anjing. Aya naon teh naon rindu bae ka mama teh. Obrol. Nanya deui ai mama. Ieu umur sabaraha ya? 4 tahun. Geus nya naletekeun deui, balik deui. Babak kapanggih deui jeung babaturan. Kumaha geus aja. Geus sabaraha tahun? 4. Awang kadi geus kolot geus wisan. Tah. Cek kuat teh jawaban 4 tahun teh. Atuh 4 tahun teu kaharti. Mun kitu mah 70, 80 kaharti. 60 lah. Ya 4 tahun mah teu kaharti. Sekali deh coba tanya. Sekali deh. Sia tuh nanya, ini mesti carekan. Kamu baturan lah bet. Embu aing ngomong nanya siapa ya? Geus kadong sia ka ditu nanya. Ayo. Kemudian menang saminggu datang deui ka dieu. Waalaikumsalam. Sia ka dieu deuk nanya 4 tahunnya. Geus kayawan. Mama saya teu kahartigan ai kudu dibejakeun mah kieu mama teh 4 tahun nu teu pernah poho ka Allah sadetik ge 4 tahun geus 4 tahun ieu mah mama teh teu pernah poho bae ka Allah sadetik poho teu pernah geus nu dianggap hirup ku mama hirup mama umur mama ku ari 74 tahun geus anu inget ka Allah asli 4 tahun nu 70 dianggap teu hirup mama. Teu hirup mama teh kadang inget kadang henteu, kadang inget kadang henteu. Keur salat inget deui salat mah henteu. Keur ngaji kadang-kadang inget, kadang-kadang poho. Keur ngaji Quran mun bari tadabbur keinget kadang henteu. Tah nu 70 tahun mah kos kitu teh dianggap hirup ku mama. Mama mah hirup teh kakarak 4 tahun. Eta teh nu asli mama mah. Duh lamun mama nyebutkeun nu hirupna 4 tahun lantaran inget ka Allah na eta nu 70 mah aya inget aya henteu teu dianggap hirup atuh sia mah modar kabeh atuh urang mah modar kabeh ja urang mah keur salat ge inget ka Allah hari itu bapan keur salat mah inget ka Allah keur zikir mah inget ka Allah ngan di luar eta aya meureun teu inget ka Allah na tah nu teu inget ka Allah nu poe-poe nu teu dibarengan inget ka Allah dianggap punyana teh hirup mantak mama yang cerikan teh kuari mah lain yang cerikan naon yang cerikan 70 tahun mama loba poho ka Allah
Eta sagedenya bae kos gitu. Urang mah teu pernah yang cerikan poe kamari tah poho jasa ka Allah. Sugan aya ceurik henteu. Jeung teu bisa urang mah ceurik. Teu bisa lah urang. Bisa pamajikan nawa. Salaki naon ge. Salaki aing ceurik naon. Asana ditolak cintana ya. Geus suuzon bae kan pamajikan mah. Suuzon bae nya mah. Nah, tanya ku pemajikan Haji, emang ceurik naon? Neng gelis kunaon? Poe kamari loba poho ka Allah. Sedih ka kamar poe kamari teh hampir loba jasa poho ka Allah daripada inget ka Dede. Cek majikan. Ayo ngadenge kos kitu murigak mulu. Kakarang gaji gacelongok 2 minggu ge bae. Geus sajuhan teman-teman gitu. Tah ieu. Urang mah boga pamajikan teh kos kitu tah. Yang serikeun ka urang. Coba hayu hayang nyaho datang ka mana ibadahna bae. Budak mah ditarohkeun kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Tah kuduna nu boga pamajikan teh nu surti begitu urang ceurik yang ceurikan naon enggak? Cerikan dosa kamari meureunanan loba poho ka Allah. Ari kitu mah komo abdi ka kakak bae anu kadeuleuan maca Quran maca sholawat nu salat kitu komo abdi mah meureun ka gede jasa dosa hampura kanya. Tilok aya pan pamajikan minta hampura ka salaki. Tilok aya sabenernya na bae. Ini di kampak kurang hulu. Tilok aya eta hampura. Ya Allah, hayang urang boga pamajikan anu haju menta hampura ka salaki tah eta karak ahli sorga. Beuh, jauh-jauh heuh. Masya Allah kan. Ya Allah, ya asa teu boga salah bae meureun nya nya. Ya Allah ya Rabb. Teh ieu urang carita para aulia Allah mah takos kitu teh. Urang jarita-jaritakeun itu mah tu Abu Bakar Syibli Ma'rufil Qurhi, kemudian Junaidil Baghdadi, Bu Yazid al-Bistami eta mah tokoh-tokoh sufi nu ajaran-ajaranana ieu ditulis, diabadikeun, diamalkeun ku para pengikut-pengikut. Nah ieu eta tokoh-tokoh sufi. Mantak dek nganut kodi naon gitu ngaranna thariqah mana kanyahoan ku urang. Thariqah naon anu eta ajaranna. Thariqah naon ya anu eta. Jadi sathariqah sholawatna sasolawat-solawat. Urang lamun Tijaniyah sholawat Fatih, Syadziliyah, Nariyah, Qadiriyah, Munjiat, sholawat-sholawat data tentang tu babacaan-babacaanan. Gitulah terus sampai sholawat-sholawat mulai. Nah, iya orang-orang nyaritakeun naon ibadah wali geus moal katuturkeun jasa ku urang geus moal jasa hese. Sebab kudu lepas tidak kegiatan masih Allah salian Allah. Ulah aya pemikiran-pemikiran salian Allah. Ulah aya kegiatan-kegiatan nu bakal mohokeun ka Gusti Allah. Hiji be Allah, Masya Allah. Urang mah keur salat ge poho ka Allah, keur ngaji ge ku ari ieu. Geus naon ngaranna siap-siap bae, moal datang ka anggeus ana mah ngaji ge, tungguan bae. Ieu malah ala kadar bae. Tungguan ku ente di pengkolannya. Oke, segede paling ge dan setengah 10 anak keluar. Geus, eta ngaji bae ge kuat ka pohara eta. Aya aturan janji-janji koskaran itu. Asana mal jadi tan boga janji kitu tah. Aing kanyahoan cenah sial meureun tah kiai. Sial nu sial ka aing. Ya Allah ya Rabb Gusti. Ya kitab-kitab nu kurang dibaca ti kitab wali. Mayoritas musannif, mayoritas muallif adalah para habaib. Zuriat Kangjeng. Mayoritas 99% zuriat Kangjeng.
anu mengarang-arang kitab ieu teh kaditu nagang tetet Al Hasani tetet Al Husaini jauh ti kararitu kabeh Masya Allah ahwal aya ngan dibandingkeun jeung pada zuriat lobaan kena zuriat Masya Allah karim nyana atuh anu bawa anu boga cahaya anu boga sosorot nujang nyorot kesaantero makhluk-makhluk Allah tah geus urang carita wali pasti resep ke urang dicaritakeun ala kadar ieu mah urang mah siap isuk pokokna naon ngaranna tasbih kencengan tasbihna talina besi pegat mawana 20 pan we nu 19 jual pakai hiji bari jualan kadeh bae Masya Allah hebat batah mere tasbih pakai tuh nyana make tasbih pamere urang kabagian kan urang nu dibere nama husu urang nu merena dundutan sia dundutan atuh tasbih aing lagi dipake ieu tenang aing kabagian ganjaran deh pinter kode